nasional Bang Pendul Bayur Karawang. Oi tuh topengnya pada keluar tong. Oh iya ya, Orang selamatan heula. mangga. Selamat topeng. 2 Selamat para wiaga. 3 Selamat tuan rumah sekeluarga. 4 Selamat para undangan nu teu bisa nu caketna. 5 Selamat para penonton tua anu melanang wadon menak sakabeh. 6 Selamat para pedagang gupet paso pangsit bubur kacang tahun oge. 7. Sadayana teu diwiji-wiji selamat ku kersani Allah. Amin. Ada burung diwana Japati burung nyewana boga salaki urang bayur geura pelikeun calana. Aila saya pasang ada si kembang Aila jantung hati ada di mana? Jantung hati ada di mana? Panas kencang jalan keliling. Sayang lah nona, bagaimana tolong papan si kayu jati? Bagaimana caranya mikirin si jantung hati? Alah, nyoloyong Pak Kasim. Solo ieu wong ka tukang kenong. Tukang kenong. Kang kenong tarangna jenong. Nyoloyong deui Ka tukang kecrek. Tukang kecrek. Kecrek percis gadot gacor. Sayang lah nona, Ngopi. Waduh, wayah kieu geus saya ngopi deui. Jang, Ulah reug-reug ayeuna mah topeng Abang Pendul teh Ceu. kararempel sadayana. Tingali topeng urang keur ngora geulis. Katambah ramona ge kuateun bararentik Jang. Menang alatik. Penonton di tukang gede dihareup malah leutik. Waduh. Lamun hayang boga usaha kudu rajin bibilintik. Nyapu tua. Sayang saeutik Jang. Naon kitu? Lah tukang kecrek matana meletik. Ya. Wow. Buset, kunaon si Oni? Lain meletik kunaon kitu? Buset. Waduh. Jang. Kulan. Geus bungah deui wae uat teh Jang. Naon kitu? Topeng urang masa barjeun leutik ke awakna meuni montok. Nyamur menang ngagem. Tadi ku Ayadi di pasian daging ayam dada mentok. Menangnya diakeun wa. Ari di bare kue teh ulah sok parontok-rontok. Bisa diatur atuh. Sayang saeutik Pak Haji. Kunaon kitu? Tukang kecrek beungeutna dekok. Wah. Ada Denghak. naon si eta? Buset. Waduh. Sing sabar jeber gaji sia 2 juta saparapat. Waduh, nambah. Oh, wilujeng suping kanggo Kang
Kober Mang Oman di Dewi Asmara wilujeng ngalebateun ruangan. Mang Oman juru keset abah pendul. Saya pikir gudangan timbang, Saya pikir gudangnya timbang. Saya pikir Wilujeng suping kanggo ka Abah Ujang. Gudangnya timbang. Jatuh Mang Aang, Mang Walid jeung Mang Budi. layang layang terbang layang, 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 terbang melayang. Layang, layang, terbang melayang. Terbang melayang. Mang Budi, Mang Aang, Mang Jatuh jeung Mang Darman. apa dipandang sebagai sayang, Padi pandang sebagai sayang. Padi pandang sebagai sayang. Sebagai sayang. Mang Komar, Mang Budi, Mang Aang jeung Mang Darman. Arjuna digambar wayang, Arjuna di gambar-gambar wayang. Arjuna di gambar-gambar wayang. Gambar wayang. Mang Jatuh, Mang Aang, Mang Komar jeung Mang Warso. pinggir gunung kampung Melayu, Pinggir gunung kampung Melayu. Pinggir gunung kampung Melayu. Kampung Melayu. Kang Atai, Abah Namin, Wa Amat jeung Mang Datuk. gaya lah nona, Tah mama minta nasi bagian sedikit daun-daun jati. Tah mama minta lelaki bagian kecil kaki-kaki. Halo saudara, apa kabar Pak Kajit? Saudara jangan kaget. Bisa jadi kaget bila pakai oh tidak asing lagi rombongan Abah Pendul dari Bayur. Kalau tidak pakai oh, kalau tidak pakai oh itu rombongan tukang ngakut pare. Waduh, tukang ngepok sapopoe menang 2 karung. PS wae. 3 jebur. Kang Atai kurang Bandung. Kang Atai Karawang. kepiting di lubang batu, Jauh-jauh Manggulawi Domerang Serang. Jauh-jauh aja seri Doera Serang. Asoy Doris Apek jeung Wadatu. Dosoh kaos di Paris dong, di poe di Balanungan. Sana saya jodoh ulah jantan kawonan.
Jakarta Abang lulusan ke abdi tong lulusan pasingan karena harta masih karena harta sinjang bodasan sinjang bodasan disandak ke pasar baru disandak ke pasar baru roboh tong lulusan ke abdi tong lulusan ulah waka Bandung ulah waka Bandung sinjang bodasan pergi tanda ke alun-alun tong lulusan pamugi kersana maklum sinjang bodasan di kaput bebenang hidung tong lulusan abdi mah sawale nina dituar diragaji dibelah comot nah dikucak-kucak ada deh lah anjir ada ya asup deui anak berit Abah Waci hadir ngahaturkeun patepang sono oh ya patepang diwangi ya patepang diwangi iya nyanggakeun patepang sono pilih ayah kelepatan hapunten anu kasuh tong hayang ucing-ucingan ucing belang bulu tilu tong hayang ulin-ulinan urut ngancang hayang milu tong hayang ucing-ucingan ucing pasir ubar mengil bajang tong hayang ulin-ulinan garing pikir siang wajar lain daun awu laja berem di tangerang laja berem di tangerang bojong ada wow cek mong
duhai Juwita sambutlah kini aku datang. Aku bawakan hadiah yang engkau pesankan. Cobalah terka apa isinya. Cobalah terka apa isinya. Duhai taruna kini ku akan mendapatnya. Yang kau bawa hanyalah baju kebayanya. Mungkin tak salah itu isinya. Mungkin tak salah itu isinya. Duhai Juwita sambutlah kini aku datang. Aku bawakan hadiah yang kau pesankan. Cobalah surga itu isinya. Memang yang kau inginkan batik dari Pekalongan. Memangnya kau inginkan batik dari Pekalongan. Batik dari Pekalongan. Iset. Apaan?
aya lauk gabung neng apanan aya lauk lele sagala neng apanan aya uci sagala sok eta uji ku amang tah pais lain susu ku amang uci pais neng oh naon sih da bogat neng mimitina bae ruas wae emang oh gitu kenaon ngalaura sia oh eta meureun abong-abong maneh jadi topeng cenah ieu cangkang naon sih topeng abong-abong jadi topeng topeng emang topeng kebuan gue jujurna emang naon gitu rasa maneh eta teh oh rasa maneh naon diantep kurang oh geus ya kurang nyaho maneh teh mah heuleuh maneh teh geulis jadi topeng nyaho geulis urang maneh nyaho oh kan geulis sosan maneh teh ayeuna oh ari kitu gede ge ye maneh teh geus kolot maneh bakal parareo kok nya bara-bara urang aing geus kolot ka amang ke peot modenan moal mama ari kitu di bagi kolot mang bakal biti beak daging nage naon mang iya gara-gara nama topeng lamun teu gara-gara topeng moal sagala daging aing bararea oh topeng we sebut gara-gara nama buku amang mimiti nama nah bener neng gitu neng carena mega carena neng lah ibuna ge tumin itu mah tumin neng oh eta si sarna ngomongna pasana bener mereka laku mah di mana-mana kayak ngomela bener neng carekan we carekan ayeta yo mah carena buat we jarahon carekan jeung carena mah beda hanya neng bener jiwa secara buana amang emang ke rumah sakit tuh ya neng aing ngomelan anak batur teh deuleu-deuleu heula heeh ieu teh naon kasalahanana naon mimitina bejakeun hareupun amang pak pek tok sok ning malah loncrat gitu urang bayur leuwih nyaho leuwih tepat pangna moncrot itu mutaber kok amang teh nyawa mimitina yang di mana kata nyaho mimitina ya mang ayeuna kurang di pejaan ayeuna soal joget teu dilarang deh emangnya ieu tempat hiburan emang aja amang teh ngahibur jauh na Cilemur Bakopen datana ka Bayur teh ngadosa oh nya emang oh kayak gitu coba mana amang di omelan kieu amang tadi teh 3 kali muter kadinya meureun Oh, nya? ya oh yang diuk oh nyaho yang diuk tak pas budak eta di dinya tadi hareum tak oh di bangku pihak udah tiup di toko bangkuna dosa ngaranna embung nyambung eta tadi gerobok teh jeung eta tah di mana di dia eta di dinya eta jeung suami kayak gitu orang nyuki gerobok kita jeung celengan embung keneh we nyambung oh nyangut ari embung mau lagi keneh panaungan urang nah jangan ngadukan lahunan maneh amang tadi di mana dia mau ulah dulu maneh di mana eta dia di mana tante eta sinar so anakna anak kesinar so kabreke
Orang
dia kayaknya diperebutkan ku anjing Pantes. pamajikan ge kuat mun diserahkeun Oh, hari itu kunaon? selamat tenang mun diserahkeun ku maneh Mama kecupana ganas. Oh, kecupana ganas paling yang berem di dieu. Kamu batur mah ngecup pamajikanna baeuna kage beureum. Heeh. Amang lamun ngecup pamajikan amang baeuna kuat melar 4 meter. Oh, buset. Eta sasadan teh mah. Lamun dilepaskan sasada. Kumaha? Bagus. Amang aing kudu ngerak pulang. aneh, ngecup beuh mah teu aneh. Nah, Lain wae dua kucing kecupan yang paling cuma. Oh, deui kecupan aneh. kecupanan emang Mang. Ngecup ujur. Eh, Jajal. Ujur ngecup beuh teu mah kelompok. ujung. Wah, ini kuning. Itu aya SMA itu. Ibulah di mana semana? Boleh untungnya. Ah, itu di Arab. Lu kudu aing di ibulah. Itu di Arab. Wah, kalah makanan goyo. Di Payun. Alah, Piayu. Gareot, gareot, patinggung. Mana sih? Eta di Arab eta. Lumayan aku. Ah, si semana emang. Mang Asoy, Mang Asoy. Si Asoy geus nyeunah wae. Nang asoy Mulyana. Mang Asoy Mulyana. Mang Asoy Mulyana. Ari Asoy. Sekarang yang kejalan. Stres etana. Coba keruan. Asoy. Mang Icing ya, Mang. Asoy. Pulang. Membalan mah eta ge. Asoy. Icing wae. Paling aing mah bener mah boning. Ayo Asoy. Sabar kana yuk. Ada itu. Dibelah di mana Asoy? Ayo sambarkan kana sambar itu arep. Gelarnya boleh, karunya bahasa sama. Bahasa kena kopeng jauh. Makaten. Set kasetrum. Eta kunaon? Wah, nyamber. Patesnya ngalain mun eta naon. Eta saya. Aya Allah. Isi mah wae. Aya eta saya mah eta. Lawetan sana teh di beureuh. Eta parah-parah kuning. Kecil bau beneran. Kabupaten sama eta si marep pun eta. Eta. Eta teh mah eta. Nah, eta. Iya. Aya nama tadi lemon. Eta rekeun. Ah, tenang turun kene wae. Waduh, parah eta. Waduh. Cilaka ieu mah ye. Ayo naon, Bah? Monyet keur pacaran. Iya, kata Pak. Eta mah siapa? Monyet keur pacaran, karena Hari gitu. si Boning urang rawa monyet. Aya Allah. Ayo ka dia. Mau pacaran aja. 2 tahun kana amplop deui. Oh, Asoy. Oh, ai suja bawa jukut Sudah kalau tipe goreng banget Boning. Eta mah perlu can bisa dangdang. oh pantas. Nemen. Oh, Si Boning ning. Atuh baturan urang atuh. oh pepaturan. Dilelotak ya. Tidak ngerti. Anu saya hidup cemati lamun urang hidup manehna mati. Bisa satu saja. Seakan saya minum. Amun urang akan manehna minum. Gue nih buka lagi modal juga. Asoy. Oh, nggak tahu. Ingat ya ke zaman Borete? Oh, Lain borete, baik kan? Kurun sentakan juga. Barengan wae kana amplop deui 2 tahun lockdown saya agar tahun tukung ingat. Ayo kan ya. Ya, ngomongnya tuh bener-bener bagus.
Untuk tahun tuku. Lain tahun tuku. Tahun tuku. Ya asal biasana mah ulin kae mah urang teh sok malam miun. Lain malam miun. Sebenarnya aing sokan biasana sia ulin ka aing mah sokan malam kempis. Kadang-kadang saku neng. Oh, tuh hari jam kabeh. Aduh. Tuh hari jam. Program anu cai neng mah golak lah. Mana? Iya, lain ngomong-ngomong ieu teh bener ieu topeng. Waduh. topeng. Benten ini mah euy. Iya teh topeng apa pendul. Emang ada kenal? Topeng. Topeng apa pendul. Topeng apa? Menian aing lah rada lebetan. Taya teh topeng geuningannya. Atuh nuhun nyadinya. Sok ieu dari naon aya rage dari itu Dari hiburan karakter. Sina mama wa helm itu si gepe saha. Uing, Mama helm. oh, udah nama core ka mana memurunan. Helm. Atuh rek mantok helm banjut ku sia gepe. Aya soang lepas ke kucing. Nembongan wepeng ulang ngahesekeun dasa sajen lengkap. Siap. Waduh. Tah sia teh peujeun keur leutik ngahesekeun ka aing. Ayeuna mah geuy atuh ulah nyiksa-nyiksa teuing da aing teh geus kolot. Ieu aing sina mamalawa helm ka mana motorna. Sabodo tah aing teh tanggung jawab tah. Doi. Bantuan Ada pusut. Cek aing ka mana mah. Motorna. Kumaha aing teh tanggung jawab tah. Waduh. Aing geus matuan ieu ti kamari mamawa helm we. Aing motorna ka mana? Tadi mah ayah di Balandongan, goblok di Balandongan. Pusut. Ayo jangan aing teh tanggung jawab. Pusut. Ajeng aing kurang kumaha mantuan. Ieu urusan motor baru deui kumaha ieu. Oh, tadi mah nu dari Balandongan foto teh garis bantuan. Di Balandongan. Ayo coba ayo orang tempok. Repot taladungan we di sini. Oneng. Ayolah, pusut. Di mana coba ayo aing tunjukkeun ayo di mana? Oh, bantuan res karunya. Ayo Cak. Nah, tadi mah di Balandongan pindahkeun na ieu teh goblok tah. Mana ayeuna? Tadi kusia di Balandongan terus dipindahkeun di dieu. Pusut. Dua kali ngagetok siap benjol. Hayang di taladungan we ku aing. Mana ayeuna motorna eueuh, motorna eueuh. Udah nyaut teuing. Oh, teh motor. Mana na ieu teh ieu. Pusut. Waduh, bapak jadi gagak. Pusut. Duh. Galak buka anak teris. Kawasan unggal peuting. Sia mah dijurukeunana bulan Rajab sugan jadi sasaparkeun. Di Pararinda irung aing. Tanggung jawab ku sia ka mana motorna. Nah iya tadi undana rek. Pak, Iya. tadi di dia. Nah iya. Ayeuna geuning eueuh ayeuna. Nah teuing. Eta sia tita tadina emang mawa motor henteu. Buku henteu.
Waduh, sini digetok eta. Nyilip ka dinya. Ya, waduh. Udah. Sieuna nasel. Aing motor ngomong geus lain mana lain dulu. Emang buat dia buat kontes 5 karo ini yo. Ada iya. Boy, alhamdulillah bagja urang di sore ge barang ningali alutan-alutan para sepuh inohong maestro sadayana. Aduh bener ya. Saja Kakak tuliskan terus gitulah kayak isu. Aduh. Si Doris mah teu narimakeun helm batur ge. Kunaon? Rengat eta nu batur. Dah, gone nu batur nyaulah ti iseun teuing we. Usut. Ya. Saja baning ti maestro tepak gendang Karawang. Ah, sia moal salah. Sukses di dieu aing kuat. Usut. Sieuna dibales eta Doris. Duh. Usut si bonek itu. Usut. Ada ieu mah telenges. Araraya. Mata ku awewe teh diarah ge kitu sih sia mah. Araraya Saris. Ah, Araraya Saris. alhamdulillah maestro tepak gendang Kabupaten Karawang sejabaning ti kasepuhan Abah Namin Ompong Sapala Putra aya. Bang Namin tadi ngomong ka urang. Kumaha cenah? Kaset cenah kitu. Oh, deket urang oh. Ya kaset mah menge geuli. Pun lanceuk Kang Jaja balebat puguh tama babaturan keur sakola PAUD kene jeung uing. Set luas-luas teuing nya cocok ya. Sagantian ngomong ah engke aing nu luasna. Ujang gejos tikup alanai. Aya ti maestro padalangan Kabupaten Karawang pun sepuh Abah Dalang Ujang. Sapala putrana alhamdulillah regreg malah padalangan dalang-dalang muda ge aya agober Ya, agedos aya nama aya 2. Agedos aya 2 aya nama Rex. agejos lamun geus nepakunda Oh aya 2. datara diteket mah Kenaon? patung ding ke mama betul-betul di depan jong kan digongkon patung ke depan itu monyong Usut. Duh. Si Doris mah ngerakeun gendangan batur acak-acak. Aya ge gendangan Kang Namin. Dengekeun atuh nu kaset. Da dengekeun. Ngalobak bak tuti bak jumlah tuti entut. pendekar jawara pencugna puguh kumpul teu kituna ge urangnya ayeuna jarahnya urang geus ngahibur urang ayeuna urang titenan urang Bandungan tepak gendang Kabupaten Karawang nah Saeulah aya nu rek pada dipanggil. ah Saeulah. urang pupuhuannya ku abah heula Ku Abah Namin. Mbah Namin Ompong Sok lah. Tadi tepak ku Abah Namin. waduh Abah Namin Aya Bang, tampilan si goreng Bang. Buset. Usut. Aduh. Usut. Tarangga genyol. sabaraha tahun Abah teu turun ka Bayur tahun kamari emang teu turun sabagian aya nu apal ka Abah Namin sabagian aya nu teu apal ka Abah Namin
cek palih dia jika kumaha ari abah namin cingan abah sok keleprok barudak tayo maestro gendang teh Kabupaten Karawang abah namin di Bandung oge Kang Atai dosen ISBI aya Bandung nya mana horeng Karawang teh beunghar ku para seniman encan jelema lumpang kene agober gaya dalang edan aya Raya karumpul Kang Sule ge masih aya di perjalanan. oh arek ka Bayur Arek balik ka imahna. Oke, jadi nak pokok kijing apa? Kalau lagi di tendeng. Iya Bang Namin dengerin. Sut ujung Depok wah encan oke Ya, atuh rek gigi mah deuleuh lah. Ya, Bang Namin cek kuar-kuar kene. tuh dicancang kene sukuna awet nek orang kurang alhamdulillah tah anu derek bae itu ulah tuh Cai bae mati. Wah, duduk lagi. Ulah ngadoakeun. Ayeuna mah kanu kaset kanu goreng ge doakeun supaya yang lemur. Sia kasih goreng sina bumbu pae manis Jai lah Asoy, euy, tahu ke tanah dina pokok kijingna, teu atuh aing. Kang Ahmad, apa nu lepatna? Lepatna. Dina tahun sabunan aya waktu saya. Gunung Jati. Itu apa namanya ngomong teh? Naon? Eta apa? Banami. Pak, paling